Dunia mah kabutuhan, lain tujuan. Orang peryogi karena dunia peryogi, tapi sekedar kabutuhan. Ulah dipikir serem-serem. Alhamdulillah gaduh bumi, alhamdulillah gaduh mobil, alhamdulillah gaduh motor, alhamdulillah gaduh sawah. Kabutuhan orang. Kulantaran gaduh sawah, seueur padamel anu tuang kulantaran urang gaduh sawah. Nya kata tangganya, kabaraya nya. Jadi timbulkeun tina dunia teh rasanya kapapada urang. Kulantaran sawah urang hektaran, nu damelna seueur, urang tiasa ngapakahan, wargi-wargi urang datangan nu daramal tiasa damel. Eta naon? Kabutuhan urang teh. Mun teh anu teu damang urang gaduh mobil, tiasa namut kana mobil urang, kabutuhan eta teh. Di mana nu hajat pergi bumi sayogikeun mangga di bumi abdi kabutuhan eta teh. Jadi teu kasang serem ku dunia mah. Benten upami jalmi nu teu napi mah teu aya manfaat dunia teh anu kasang serem. Mun aya nu nginjem motor, injum wae atuh. Jiga nu bensinan wae. Kan kitu. Geus rusak mah anggar aing ngaben benerkeun mah. Kan kitu urang mah. Pan kitu nu nginjem mobil pan kitu. Nginjem wae nyewa henteu ngome-ngomean henteu. Pan eta mobil ge dipasiehan ku Gusti Allah ka urang teh. Jadi eta tah. Aya naon di dinya sifat kasengsrem. Kasengsrem ku dunia, sieun ruksak dunia teh. Sieun leungit dunia teh. Jadi mun teh mah dunia simpen dina tempatna kabutuhan urang. Ulah disimpen dina hate. Ngalieureun. Dunia mah sanes ulah gaduh dunia ngan ulah dijadikeun teu dipika cinta. Jal nu ilmu nabi kana dunia teh kabutuhan. Bek beunghar mangga beunghar. Teu diulahkeun ku agama. Da para aulia Allah ge seueur nu bala leunghar, kakasih Allah ge. Seueur nu bala leunghar. Komode urang kudu beunghar daripada kabeungharan dimiliki ku jalmi ahli maksiat. Meningkan yang kabeungharan dimiliki ku jalmi ahli taat ku ahli ibadah. Tuh kulantaran beungharna jalmi ahli taat mah ada mah pasantren gratis kun. Oh. Teu kulantaran nu beunghar soleh. Coba mun teh mah ahli maksiat, beungharna tingali ku urang sadayana tukang maksiat. Beungharna diaur-aurkeun hartos lebar. Nu meuli anjing bulldog eta 1 miliar 1,5 Gusti nu agung jeung meuli anjing eta 1 miliar 1,5 cek urang nyieun pasan sabaraha kobongeun coba dunia beunang ku tukang maksiat meuli anjing hiji kiring ibu kiring ninggal sabaraha pangaosna 1 miliar 1,5 astagfirullah alhamdulillah anjing eta nu beunghar tapi beungharan naon teu taat. Coba lamun tema lamun kiai ajengan jalmi soleh ibu muslimat beunghar panjang ibadah. Maka jalmi nu beunghar mangga beunghar ngan ulah diasupkeun kana hate. Sekedar kebutuhan. Da urang mah alhamdulillah cekap tuang sakieu-kieu tah batur cing kabagean, dulur cing kabagean, tatangga cing kabagean tah kitu nu beunghar. Kada aya manfaat anu sadayana.